Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasiangnakeun ka parwargi sadayana mugia aya dina kawilujengan teu kirang sapapaosna. Aya papatah karuhun Sunda anu kedah jadi cepengan urang sadayana. Ulah pagiri-giri calik, ulah pagirang-girang tampian. Ieu jampe hirup rukun sauyunan. Artosna urang teh ulah sampai ka timbulna pacengkadan, timbulna pacogregan dina naon rupa hal kahirupan, boh dina rumah tangga, boh dina masyarakat, boh dina lingkungan padamelan. Urang teh ulah pagiri-giri calik, pagirang-girang tampian. Hartosna kudu sauyunan, kudu sabobo sapihanean, kadarat kudu jadi salogak, kacai kudu jadi saleuwi. Hartosna ulah sampai ka timbulna perbedaan teh jadinya pacengkadan, tapi timbulna perbedaan teh kudu jadi kaendahan dina maneka warna kahirupan. Sabab hirup endah teh ku akibat ayana beda-beda, tapi beda eta jadi keakuran, beda eta jadi karukunan. Sabab tanpana aya beda moal aya sarua. Kukituna lamun aya beda usahakeun kudu udag saruana, ulah sampai ka timbul beda na eta teh jadi pacengkadan pacogregan sehingga ayana pagiri-giri calik pagirang-girang tampi.